Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju jeung meunang naon aya tamma yen ngamakmum saha al hurru jalma anu merdeka bil abdi ka abid, wal baligu jeung meunang ngamakmum jalma anu baleg bil murahiki ka jalma anu murahek, budak anu deukeut kana beger. Amas sobiyu anapon ari budak goirul mumayiji anu can hideng palayasihu tah eta teu sah naon al iktidau ngamakmum bihi kaitu sobi. Meunang hukumna jalma anu merdeka ngamakmum ka abid atawa jelema anu geus baleg ngamakmum ka anu mumayyij atawa ka murahek, budak nu deukeut kana beger, budak anu beger. Meunang eta teh hukum ngamakmumna. Kumaha lamun ngamakmumna ka budak anu can hideng, maka eta mah teu meunang, pala yasihu. Ningali sarahna panghanapna pisan aya papihima. Papihima maka eta tetep di itu hur bil abdi, luhureunana aya tamma al huru bil abdi. Hina idin dina nalikana itu illa ayatamayajal abdu samemehna aya salah satu aujuhin eta tilu pirang-pirang jalan. Asohuha ari pang sohehna ieu salasah annahuma eta saestuna itu hur wal abdu sawaun eta sarua bae illa fi sholatil janajati karena kajaba dina salat jenazah. Naon sababna? Li anal qasda karena saestuna pamaksudan min hatina itu sholatul janazah ad-du'a'u eta ngaduakeun wasyafa'atu jeung pitulung. Wal hurru jeung ari jalma anu merdeka bihima kana ieu du'a wasyafa'ah al yaku eta leuwih pantes. Wal muba'adu jeung ari muba'ad aula eta leuwih utama min kamil roki tibatan jalma anu sampurna abidna. Wa qaluhu wal baligu bil murahek aya yajuju meunang naon iktidaul baligi anutna jalma nu baleg bil murahiki ka imam anu murahek. Lakinil baligu tetapina ari jalma anu baleg aula eta leuwih utama lil ijma'i karena ijma'. Ala sihatil iktidai kana sahna anut bihi ka itu baleg. Wal muradu jeung anu dimaksud bil murahiki ku murahek huna di dieu as-sabiyu eta budak al mumayyiju anu hideng wa in kana jeung najan bukti naon asluhu asalna itu sobi min qaribil ihtilami eta tetep ti anu deukeut kana ngimpi jima bi qarinatin kalawan aya qarenah tanda-tanda. Faqaluhu amas sobiyu ghairul mumayyij fala yasihu maka teu sah naon al-iktidau anut bihi ka itu ghairul mumayyij. Fafaidatu dalika maka dipaedahna itu kawal amas sobiyu al isyaratu eta ngisarahan ila anal murada kana saestuna nu dimaksud bil murahiki ku murahek huna di dieu as-sobiyu eta budak al mumayyiju anu hideng. Wa ila jeung lamun henteu ieu isyarah fa ghairul mumayyiji maka ari anu can hideng palayasihu maka eta teu sah naon salatuhu salatna itu goer. Palayutawahamu maka teu disangka salah naon sihatul iktida sahna anut bihi ka goer hatta sehingga ngeuweuhkeun itu sah. Walau ijtama'a jeung lamun narima kumpul saha abdun abid baligun anu baleg wa hurun jeung jalma nu merdeka sobiun nu budak keneh
kudima tah diheulakeun sahal abdu abid al baligu anu baleg. Abid nu baleg ngahiji jeung budak anu merdeka. Maka ketika ngimaman heulakeun abid anu baleg. Ala sobiyi manderikeun budak. Wa yuqaddamu jeung diheulakeun saha al waliyu penguasa alladzi anu samulat anu ngawengku naon wilayatuhu kakawasaan itu wali as-sholata kana salat bimahali wilayatihi dina tempat kakawasaanna ieu wali ala ghairihi ngelehkeun lian wali. Teraskeun wala tasihu jeung teu sah naon qudwatu rajulin anutna lalaki bimraatin ka awewe wala jeung teu sah kawandu muskilin anu muskil wala hunsa jeung teu sah ngamakmum kawandu muskilin anu muskil bimraatin ka awewe wala bimuskilin jeung teu sah kawandu anu muskil. Teu sah ngamakmumna lalaki ka awewe. Tuluy deui teu sah ngamakmumna wandu anu muskil. Punten. Teu sah lalaki ngamakmum ka wandu anu muskil. Malah teu sah ngamakmumna wandu anu muskil ka awewe. Wala bimuskilin. Teu sah ngamakmumna wandu muskil ka wandu muskil deui. Naon sabab pangna teu sah, naon sabab pangna teu meunang wandu ngamakmum ka awewe. Sababna eta wandu ihtimal ka lalaki, boa-boa teuing lalaki. Ayeuna naon sababna wandu teu meunang ngamakmum ka wandu deui. Sabab eta wandu anu jadi imam ihtimal ka awewe. Pan muskil teh. Wala qariun jeung teu sah jalma anu maca Fatihah. Wa huwa jeung ari qari man eta jalma yahsunu anu bisa alus ieu man al-Fatihata kana maca Fatihah. Aya la yasiu tegasna teu sah. Naon iktidauhu ngamakmumna itu qari bi umin ka jalma anu bodo. Wa huwa jeung ari ieu umi man eta jalma yukhillu anu ngaruksak ieu man biharpin kana sahurup aw tasdidatan atawa kana hiji tasdid minal Fatihati tina al-Fatihah. Teu sah si qari ngamakmum ka umi. Naon ai qari teh? Qari teh jalma anu bener maca Fatihah. Jalma anu bener maca Fatihahna tur ngaraksa kana makharijul hurufna, tasdid-tasdidna alus lah bacaanana. Ari umi anu kumaha man yukhilu biharpin. Umi mah nyaeta jalma anu nyacad, anu ngaruksak kana huruf atawa kana tasdid. Tegasna mah macana we teu ecreug gitu. Ningali sarahna jajaran ka-12 jahanab. Qaluhu wa huwa man yahsunu al-Fatihah. Bi alla yuhilla ku sapertieun teu ngaruksak ieu man biharpin kana sahuruf aw tasdidatin atawa kana tasdid minha tina Fatihah. Wa hadza jeung ari ieu man jeung ari ieu qauluhu wa huwa man yahsunul Fatihah tafsiru muradin eta mertelakeun anu dimaksud lil fuqaha'i pikeun pirang-pirang ahli fikih. Wa illa jeung lamun teu ieu palayasihu bahwa maka ari qori fil urfi ceuk uruf man eta jalma yaqra nu maca man al-Qur'ana kana Qur'an.
qalu la yasiu iktidauhu la darurata li hadi takdir lakin arabta annahu hilul makna lakin arabta tetapi apal anjeun annahu kana saestuna ieu takdir khilun eta ngudar maknan kana makna la khilu i'rabin lain ngudar kana i'rab. Qalu bi ummiyin nisbatun eta nisbat ilal ummi ka ummi indung. Pakaannahu maka kaya-kaya saestuna itu ummi bakin eta anu tetep alal hali kana tingkah alati anu. Kana bukti ieu ummi alaiha eta tetep netepan kana ieu alati. Hina wiladatil ummi dina waktu ngalahirkeunna ummi na waktu ngalahirkeunna indung lahu ka itu ummi. Wa kana jeung bukti itu ummi pitil kalhalati dina itu tingkah la ya'lamu eta henteu nyaho itu ummi sayan kana naon-naon. Qala ngadawu Allah ta'ala bari malur Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu jeung ari Allah akhraja eta ngaluarkeun Allah kum karanjeun kabeh min butuni ummahatikum tina pirang-pirang beteung pirang-pirang indung ngaranjeun kabeh la ta'lamuna bari teu nyaraho aranjeun kabeh sayan kana naon-naon. Wa asluhu jeung ari asalna itu ummi logotan ceuk logot man eta jalma la yaqra'u anu teu maca ieu man la yaktubu atawa teu nulis ieu man sumastahara tuluy narima mashhur ieu ummi bima dina perkara dakara nuturu kana ieu ma sasarih. Terus ka hanap jaran katilu ti hanap qauluhu yukhillu biharpin aema tegasna perkara ae ima biiskotihi bohnaha kalawan ngagugurkeun sahuruf ka iskotil wawi saperti ngagugurkeun wau pi iya kana budua iya kana stain dina lapad iya kana budua iya kana stain wa imma bi ibdalihi jeung bohnaha kalawan ngagantikeun itu huruf ka ibdalil ha'i saperti ngagantikeun ha bil ha'i kana ha wa dzalid ladina jeung ngagantikeun dal lapad alladina al mujamati anu dititikan bidali kalawan dal al muhmalati anu teu make titik awizai bi ibdali dodin jeung ngagantikeun dodna lapad ad-dhalin bidzai kalawan dha. Teraskeun summa asyara tuluy ngisarahan sal musannif li surutil qudwati kana pirang-pirang syarat anut biqaulihi kalawan doan musannif lapad wa ayu maudiin ari anu mana wae tempat sholat eta sholat ieu makmum fil masjidi di jero masjid bis sholatil imami sarta sholatna imam pihi di itu masjid ay al masjidi tegasna di masjid wa huwa bari ari makmum ay al makmumu tegasna makmum alimun eta anu nyaho bi sholatihi kana sholatna itu imam bi musyahadatil makmumi kalawan nyaksianana makmum lahu ka itu imam au bi musyahadatihi atawa ka anu nyaksian ka itu imam ba'da sofin kana sawarehna jajaran. Punten ulangi nu memeh ba'da au bi musyahadatihi atawa nyaksianana makmum ba'da sofin kana sawarehna jajaran ajaa tah nyukupkeun hu ka itu makmum ay kapa tegasna nyukupkeun hu ka makmum naon dalika itu alimun bi sholatihi fi sihatil iktidai dina sahna anut bihi ka itu imam malam yataqaddam salagi tengah heulakeun itu makmum alaihi ka itu imam.
Tuluy musonib maparin isaroh kana pirang-pirang syaratna anut, syaratna ngamakmum. Nyata lafad ayu maudiin sholla fil masjid. Jadi antara imam jeung makmum kudu pakumpul dina hiji tempat. Tur si makmum kudu apal kana punduh pindahna itu imam. Jeung eta si makmum teh nganyahokeun kana pundah pindahna imam teh naharek ku langsung ningali ka imam atawa kusabab ningali kana jajaran nu aya di hareupeun. Sanajan makmum jeung imam jarakna jauh, umpamana imam di hareup lowong tengah-tengahna, si makmum di tukang umpamana, maka kumaha hukum ngamakmumna? Hukum ngamakmumna mah tetep sah-sah wae. Ngan afdolna mah tetep kudu deukeut antara imam jeung makmum supaya naon? Supaya hasil ganjaran 27 derajat. Tuluy deui kade si makmum ulah miheulaan keneungna kana keneungna imam dina tempat cicing atawa dina tempat salatna. Pokona mah keneung ulah miheula, keneungna makmum ulah miheulaan kana keneungna imam. Tinggal sarahna hanapeun syair. Pal awalu maka ari syarat nu kahiji tawafuqun nadmi sholataihima. Eta ngakuran runtuyan salatna imam jeung makmum bil af'ali dina pirang-pirang padamelan adh-dhahirati anu dhahir. Pala yasihu maka teu sah naon aliktidau anut ma'ah tilapihi sarta narima bedana itu nadmu kamaktubatin saperti salat fardu khalpa kusufin ditukangeun jalma anu salat kusuf wabil aksi jeung kalawan sabalikna. Au maktubatin atawa salat fardu khalpa janajatin ditukangeun jalma nu salat mayit wabil aksi jeung sabalikna. Au janajatin atawa salat janajah khalpa kusupin ditukangeun salat kusuf wabil aksi jeung sabalikna. Li ta'adzuril mutabaati karena hesena anut pihak dina itu maktubah khalpa. Khalpa naon we? Khalpa kusupin atau khalpa janajah. Naam bener ieu ta'adur. Ingkana lamun bukti salimamu imam fil qiyami dina ngadeg asani nu kadua mina rakaati tina rakaat asaniyati nu kadua min salatil kusufi tina salat gerhana. Sohat tasah naon al qudwatu anut bihi kaitu imam kama bahasa hu kana itu emma saha Ibnu Rib'ah bihilapi salatil janajati kalawan beda salat janajah. Wa misluha jeung eta tetep saperti ieu salatul janajah sajdatut tilawati ari sujud tilawah wa syukri jeung sujud syukur. Pala yasihu maka teu sah naon aliktidau anut bil imami ka imam fi syai'in dina hiji perkara min ha tina itu sajdatut tilawah alal mu'tamad. Wala yaduru jeung teu madarat naon ikhtilafun niatil imam narima beda-bedana niat imam wal makmumi jeung makmum. Payasiu maka sah naon iktidaul muqtaridi anutna jalma anu salat fardu bil mutanaffili ka jalma anu salat sunat wal muadzi jeung anutna jalma anu niat salat ada bil qadi ka jalma anu salat qada wa fi tawilatin jeung dina salat anu lila bikosiratin wa fi tawilatin jeung dina salat anu panjang bikosiratin kana salat anu pondok
kaduhrin seperti salat duhur, bisubhin kana salat subuh, wabil ukusi jeung kalawan pirang-pirang sabalikna. Asani ari nu kaduana tabaiyatuhu eta anutna itu makmum li imamihi ka imamna makmum bi ayata akhara ku sapertieun ngahirkeun biyata akhara ku sapertieun ngahirkeun naon taharumuhu takbiratul ihramna makmum an jami'i taharumi imamihi tina sakabeh takbiratul ihram imamna makmum wa ala yasbiqo jeung yen ulah miheulaan makmum hu ka imam biruknaini kana dua rukun fi'laini anu bangsa pagawean duanana walau ghairu tawi laini jeung najan lian anu panjang duanana wa ala yatakhalafa jeung yen ulah nyulayaan makmum anhu ti imam bihima kana itu ruknain bila udrin kalawan teu aya udur pihima dina itu ruknain fa in khalafa maka lamun nyulayaan makmum ka imam bil awali dina anu kahiji takbiratul ihram bi anta qaddama ku sapertian miheulaan naon taharumuhu takbiratul ihramna makmum ala taharumil imami kana takbiratul ihramna imam au korona atawa ngabarengan makmum hu ka imam pihi dina itu taharum lam yan akid tah teu narima jadi naon salatuhu salatna itu makmum. Samilah eta mah sarengna sapina. Langsung kana nomor 3 tadi kadua enak ka 3 dalam halaman 188 jajaran ka 8 ti luhur. Wasalisu jeung anu katiluna al ilmu eta nyaho binti kuwatil imami kana narima pundah-pindahna imam karuyatihi saperti ningali na makmum lahu ka imam awali ba'di sofi atawa kana sawareh jajaran aw simai sautihi atawa ngadenge kana sorana imam aw sauti mubaligin atawa ngadenge kana sorana mubalig aw nahwi dalika atawa saumpamana itu ru'yah liyatamakana supaya kongang ieu makmum min mutabaatihi tina anut ka itu imam. Warabi'u jeung nu kaopatna ijtima'uha eta narima pakumpulna imam jeung makmum bimakanin dina hiji tempat kama uhida seperti perkara uhida anu dikanyahokeun alaihi kana itu ma naon al usru zaman al khaliyatu anu kosong wasayati jeung bakal datang naon tafsiluhu pertelaanana itu robi wal khamisu jeung anu kalimana alla yukhalifa eta yen ulah nyulayaan makmum hu ka imam pisunanin dina pirang-pirang pasunatan tabhasu anu banget goreng naon al mukhalafatu nyulayaanana piha dina itu sunan kasajdati tilawatin seperti sujud tilawah patajibu maka wajib naon al muwafaqatu ngakuran piha dina itu sajdatu tilawah naonana pi'lan pagaweanana awatarka watarkan jeung tinggalna waka sujudi sahwin jeung seperti sujud sahwi patajibu maka wajib pihi dina itu sujudi sahwi naon al muwafaqatu ngakuran naonana pi'lan pagaweanana la tarkan henteu tinggalna Paida taroka maka di mana-mana ninggalkeun kana itu sujud sahwi sal imam sunatah disunatkeun lahu lil makmumi pikeun makmum naon ayas juda yen sujud ieu makmum ba'da salami imamihi dina sabada aweh salam imamna itu makmum wa qabla salamihi jeung dina samemeh salamna ieu makmum kata tasahudil awali seperti tasahud awal. Pada payajibu maka wajib pihi dina itu tasawud awal naon al muwafaqatu ngakuran naonana tarkan tinggalna lapi lan teu pagaweanana li anal imama karena saestuna imam ida taroka di mana-mana ninggalkeun imam hu kana itu
tasyahud awal wajib tah wajib alal makmumi ka makmum naon tarkuhu tinggalna itu sujud sahwi. Wa idza fa'ala jeung di mana-mana migawe hukana sujud sahwi salimamu imam jaja tah meunang lil makmum pikeun makmum naon ayat ruka yen ninggalkeun makmum hukana itu sujud kana itu tasyahud awal. Wa yakumu jeung nangtung makmum amidan bari ngahaja. Wa in kana jeung najan bukti ieu bukti yusanu eta disunatkeun lahu pikeun si makmum naon al audu balik deui. Wa amal kunutu jeung anapun ari kunut fala tajibu tah eta teu wajib naon al muwafaqatu ngakuran fihi dina itu kunut la fi'lan teu dina pagawean wala tarkan jeung teu dina tinggal. Paida pahala maka di mana-mana migawe hukana kunut salimamu imam jaja tah menang lil makmumi pikeun makmum naon ayat ruka yen ninggalkeun itu makmum hukana kunut wa yasjudu jeung sujud makmum amidan bari ngahaja. Wa idza taraka jeung di mana-mana ninggalkeun ieu di mana-mana ninggalkeun hukana kunut salimamu imam sunat tah disunatkeun lil makmumi pikeun makmum naon piluhu migawena itu kunut in lahiko lamun nepungan makmum hu ka imam fi sajdati dina sujud al ula nu kahiji wajaja jeung menang itu kunut in lahiko lamun mangihan makmum nepungan mangihan hu ka imam fil julusi dina diuk baina sajadatayni antara sujud dua. Pokona saulah katinggalin tilu rukun. Baina sajadatain. Fa in kana maka lamun bukti makmum layal haku eta teu nepungan makmum hu ka imam ila fi sajadati kajabana sujud asaniyati nu kadua imtanaa tah narima kacegah naon piluhu migawe kunut bihilapis sunani kalawan beda pirang-pirang sunat alati anu latap hasu anu teu banget goreng naon al mukhalafatu nyulayaanana piha dina itu sunan kajal satil istirahati seperti diuk istirahat. Wasadisu jeung ari nu kagenepna alayata qodama eta yen teu miheulaan makmum ala imamihi ka imamna makmum fil makani dina tempat. Paing takodama maka lamun miheulaan makmum alaika imam pi dina makan batolat tah batal naon salatu salatna makmum illa fi salati syiddatil khaufi kajaba dina salat syiddatul khauf. Painal jamaata maka saestuna berjamaah piha dina syiddatul khauf sahihatun eta anu sah ma taqaddumi ba'dihim sarta miheulaanana kaum ala ba'din kasawarehna deui. Balhia balik tari itu jamaah afdalu eta leuwih utama minal infiradi tibatan nyorangan illa ayakuna kajabayan bukti naon al hajmu perkara anu alus warroyu jeung pemikiran atau pendapat fil infiradi dina salat sorangan wala taduru jeung teu madarat naon musawatuhu ngakuran atawa nyarua anana makmum li imamihi ka imamna makmum lakinnaha tetapi na itu musawah makruhatun eta nu dimakruhkeun mupawitatun tur ngalepotkeun li padilatil jamaati kana padilah berjamaah. Payundabu maka disunatkeun naon ayat ta'akhara yen mundur itu makmum anhu ti imam qalilan kalawan saeutik. Pamuraduhu maka ari anu dimaksud ku nadim pin nadmi dina nadom asabiki anu tiheula anu halaman 187 biqali kalawan dawuhanana nadim ta'akhir fi mauqifin ada mutaqaddum
wa ila fadhiruhu annal musawah taduru laisa kadalik. Wasabi'u jeung ari anu katujuhna niatul iktida eta niat anut. Waqad taqaddama jeung nyata geus teu heula naon al kalamu nyaritakeun alaiha kana itu niat. Wa yujadu jeung ditambahan ala dalika kana itu surut naon saminun anu kadalapan. Wa huwa jeung ari samin aya angtakuna eta yan bukti naon salatul imami salatna imam sahihatan eta anu sah fi i'tiqadil ma'mumi dina patekadan makmum. Fala yasiu maka teu sah naon iktidauhu anutna makmum biman ka imam ka jalma mutanajjisun anu mutanajjis ya takidu anu naikadkeun ieu makmum butlana salatihi kana batal salatna eman ka Syafi'i saperti bangsa madhab Syafi'i. Iktada anu anut ieu Syafi'i bi Hanafi ka madhab bangsa Hanafi. Masa parjihi masa anu nyabak ieu Hanafi parjahu kana parji na Hanafi wa ka mujtahidaini jeung saperti anu ijtihad duanana ihtalapa anu narima beda-beda ieu mujtahidain fi inaaini dina dua wadah minal ma'i tina cai. Ahaduhuma ari kahijina itu mujtahidain inaain ahaduhuma ari kahijina ieu inaain tahirun eta anu suci wal akharu jeung anu hiji deui mutanajjisun eta anu mutanajjis. Pala yuktada maka ulah dianutan saha ahaduhuma salah sahijina itu mujtahidain bil akhari ka anu hiji deui. Si Ica jeung si Febri aya wadah saemer ceuk si Ica mah eta wadah teh geus kanajisan cai saemer teh atawa cai saemer teh si Ica menekadkeun bahwa eta cai teh mutanajis atawa mustakmal. Ari si Febri mah nekadkeun cai nu dina eta emer teh naon suci gitu. Tuluy we si Ica mah tayamum umpamana teu tayamum lah wudu di tempat sejen. Si Febri mah wudu di tina eta wadah emer. Tah maka si Febri teu meunang ngamakmum ka si Ica teu meunang ngamakmum ka si Febri sabab beda gitu. Beda patekadan. Wa tasiun jeung ari nu kasalapan huwa jeung eta ari etasi ang takuna eta yan bukti naon salatul imami salatna imam mugniatun eta anu nyugihkeun anil i'adati tina i'adah tina malikan deui. Pala yasiu maka teu sah naon iktidauhu anutna itu makmum biman ka jalma dirinya sina imamnya. Tarjamu anu misti hukaman naon al-i'adatu ngabalikan deui kamu tayamimin saperti jalma anu tayamum libardin karena tiris. Jadi jelema rek salat ngan cuaca tiris pisan hoream wudu tuluy tayamum gitu. Tah tayamumna teh karena tiris maka eta salat nu dilakonan eta wajib i'adah gitu. Ta urang teu meunang ngamakmum ka jelema anu kitu gitu. Wa asyirun jeung ari anu ka-10 wa huwa jeung eta ari asyir alla yakuna eta yen ulah bukti sal imamu imam muqtadian eta anu anut li anau karna saestuna muqtadian tabiun eta anu anut pala yakunu maka moal bukti itu muqtadian matbu'an eta anu dianutan. Wa hadiah asyara jeung anu ka-11na wa huwa jeung ari hadiah asyar ala yakuna eta yen ulah bukti salimamu imam an koso eta
leuwih kurang minal makmumi ti makmum bil unusati kalawan kaawewean awil hunusati atawa kawanduan disiganu ieu ya wa qad taqaddama jeung geus nyata geus teu naon dalika itu annahu layakuna maksudna an qasu teh leuwih kurang teh siga kieu tadi geus dibahas halaman 188. Jadi lalaki teu meunang ngamakmum ka wandu, wandu teu meunang ngamakmum ka awewe, wandu teu meunang ngamakmum ka wandu, eta leuwih kurangna siga kitu. Jadi lamun urang lalaki teu meunang ngamakmum ka awewe. Wasania asaro jeung anu ka-12na wawa jeung ari sani asar alayakuna eta yen ulah bukti salimamu imam umian eta anu umi wal makmumu jeung ari makmumna qariun eta anu alus bacaan wa qad taqaddama naon al kalamu nyaritakeun alaihi kana itu allayakunal imam umian fa jumlatus suruti maka ari jumlah pirang-pirang syarat isna asyara eta 12 naonana suruton syaratna bisuruti kalawan pirang-pirang syarat al mu'tabarati anu diitung-itung fil imami dina imam wa ayu maudiin matan sholla fil masjidi bisolatil imami pihi ya kana sarahkeun heula jajaran ka tilu tihanap wa qad dakaro al musannif. Nah penjelasanna mantos faqad dakaro maka nyata nutur sal musannifu musannif lihadihil halati kana ieu tingkah wahya jeung ari ieu halah ayakuna eta yen bukti imam jeung makmum bil masjidi eta tetep di masjid syartoini kana dua syarat al awali anu kahiji al awalu anu kahijina al ilmu eta nyaho bisolatil imami kana salatna imam wasani jeung ari nu kaduana ada mutaqaddum eta henteu miheulaan alai ka itu imam wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon deui naon ayyumkina yen mungkin kongang naon al istitraku nobros adatan cek adat nobros atawa nembus ilal imami ka imam walau bijwirorin jeung najan kalawan nyangiwar atawa mengkol lah wan itofin jeung tegesna nyangiwar ai inhirofin tegesna nyangiwar anil kiblati tina kiblat wastidbarin jeung nukangan laha kana itu kiblat palaya duru maka teu madarat naon dalika itu ijwirorin wan itofin fil masjidi di jero masjid wa in baudat jeung lamun jauh naon al masafatu jarakna wahalat jeung menggon naon abniatun adegan nafidatun anu nerus ilaihi kana itu kaitu imam walau rudat jeung lamun di najan ditutup naon abu-abuha pirang-pirang lawangna itu abniyah au uglikot atau ditulakan itu abwab malam tustamar dina salagi henteu tumrus fil ibtidai dina mimitina walau sumirat jeung lamun dipaku itu abwab fil asna'i dina tengah-tengah palaya duru maka teu madarat itu fil asna alal mu'tamad fa in taqaddama maka lamun miheulaan makmum alai ka imam bi aqabihi kalawan keneungna makmum fi jihatihi dina jihatna imam lam tan akid tah teu narima jadi naon salatu salatna makmum
wala taduru jeung teu madarat naon musawatuhu ngakuranana makmum li imamihi ka imamna makmum wa yundabu jeung disunatkeun naon tahallupuhu mundurna makmum an imamihi ti imamna makmum qalilan bari saeutik wala yasiru jeung ulah jadi itu makmum bihadihi tahallupi ku ieu mundurna munfaridan eta anu mencil anis sofi tina jajaran hatta la yajuju sehingga teu meunang naon fadilatul jamaati fadilah berjamaah. Oh kala bareng fa in taqaddama alaihi keneung apalah keneung teh eta anu sok perpecahan antar suku teh geuningan eta teh keneung naon cukurang penyakit ngaranna teh roromeheun teh keur awewe keur lalaki mah roromekan eta teh ting roromekon eta roromeheun teh lain penerangan ieu. Jadi aya madaratna aya manfaatna roromeheun teh mah. Manfaatna mah pertikeun salaki pamajikan lamun sare pan eta teh bisa digesrek tah. Nyi panggagarokeun tonggong cenah tinggal gusruk we ku suku roromeheun. Ngan madaratna eta palebah naik kana kasur perepet. Sarwe. Jadi si keneung makmum ulah miheulaan kana keneung imam. Maka teu sah salatna makmum lamun keneungna makmum sajajar jeung keneungna saha? Imam. Wala taduru musawatuhu teu madarat berarti teu madarat teh tetep sah salatna nya sah salatna jeung sah berjamaahna lamun keneungna makmum jeung keneungna imam sajajar ngan pedah matak morotkeun kana fadilah 27 derajat berjamaah. Naon sababna? Sabab alus nama munur saeutik. Punten besing salah nyerna tadi. Jadi orang bagikeun heula. Hiji teu sah salat, teu sah ngamakmum lamun keneung makmum non miheulaan kana keneung imam. Hiji titik beres. Lamun keneungna makmum sajajar jeung keneungna imam tetep eta mah naon? Sah ngan matak porot padilah berjamaah gitu. Da alus nama keneung si makmum teh sajajar non teh munur saeutik keneungna makmum teh gitu. Ngan munurna ulah munur-munur teuing. Ulah nepikeun ka ieu mah munur nepikeun ka kaluar tina jajaran. Jadi nyorangan, jadi mencil. Nepi ka anggang. Naon sababna ulah kitu-kitu teuing? Sabab eta oge sarua matak morotkeun kana fadilah berjamaah. Sarah jalan kaopat qauluhu la yaduru bihada naon teh? Takhallufi munfaridan anisob aili annahu karena saestuna itu hadat takhallub matlubun eta nu disuprih. Qauluhu dawuhan musannif lapad hatta laya huju fadilatal jamaah tafri'un alal manfi wa huwa soiru rotuhu.
la ala napi henteu netepan kana napi wa huwa jeung ari napi adamu soiru rotihi eta henteu jadi na makmumun paridan eta anu nyerangan ani sofi tina jajaran wa yuhadu jeung dicokot minhu tina kauluhu naon anal infiroda saestuna mencil ani sofi tina jajaran mupawitun eta anu ngalapurkeun atawa ngalepotkeun li padilatil jamaati kana padilah berjamaah kama seperti perkara huwa norima mupawitun eta anu ngalepotkeun li padilati sofi kana padilah jajaran bahwa maka ari ieu ma makruhun eta anu dimakruhkeun mupawitun tur ngalapurkeun lil padilataini kana dua padilah ani ngamaksud kuring padilata sofi kana padilah jajaran wa fadilatal jamaati jeung kana padilah berjamaah wakila jeung dicaritakeun naon annahu saestuna itu ma teh kama huwa anis sofi tidinya anis sofi mupawitun di padilatil jamaah kama huwa mupawitun eta anu ngalapurkeun li padilati sofi kana padilah jajaran duna padilatil jamaati henteu ngalapurkeun padilah berjamaah wa hadhil mas'alatu jeung ari masalah ya tari hadil masalah al masyhuratu eta nu masyhur bi mas'alati taharrukis sufufi dina masalah nembus pirang-pirang jajaran wa qad amat jeung nyata nyurambahan naon al balwa balai biha kalawan ieu masalah khususon terutama fil jami'il ajhari di masjid jami al ajhar masjid jami al ajhar yaumal jum'ati dina poe jumaah bener nama lain di masjid al ajhar hungkul di urang geus sarua geuningannya sok resep menjardog di tukang geuningan gitu jadi ari hareup karosong keneh ieu caricing di tukang teh masalah taharrukus sufuf menang si makmum nembus ka hareup gitu tobrose ka hareup sanajan aya nu salat tobrose ka hareup eta mah wa in shalat jeung lamun salat salimamu imam bil masjidi di jero masjid wal makmumu bari ari makmumna kharijal masjidi eta di luareun masjid hala kauni dina tingkah buktina itu makmum qariban eta anu deukeut minhu ti imam ay al imami tegasna imam bian lam tajid ku sapertieun teu ngaleuwihan naon masapatuma jarakna perkara bainahuma anu tetep ma antara imam jeung makmum ala salasi mi'ati dirain kana 300 siku takriban kalawan kurang leuwihna wa huwa bari ari makmum ay al makmumu tegasna makmum alimun eta anu nyaho bi salatihi kana salatna itu imam ay al imami tegasna imam walaha ila jeung teu aya anu ngahalangan eta tetep hunaka dina itu tempat aya bainal imami tegasna antara imam wal makmumi jeung makmum jaja tah meunang naon al iktidau anut watu tabaru jeung direken naon al masafatu jarak al madkuratu anu dicaritakeun min akhiril masjidi eta tetep tina tungtung masjid ieu mah gambaranana kieu imam salat di jero masjid makmum di luar tapi makmum ka imam teh deukeut gambaranana deukeut saperti antara makmum jeung imam teu ngaleuwihan tina 300 siku bari eta si makmum teh apal kana narima pundah pindahna si imam sarta teu aya hahalang maka eta berjamaah atawa ngamakmumna si makmum sah-sah wae gitu.
jadi sah ngamakmumna. Ngan dina ieu gambaran nu bieu jarak antara imam jeung makmum dihitung-hitung. Nyata dihitung-hitungna teh ti tungtung masjid jarak 300 teh. Ti tungtung masjid lain tina paimbaran. Jadi dihitung 300 teh lain tina tempat salatna imam gitu, tapi tina tungtung masjid. Gambaran eta geuningan lamun akang salat dina paimbaran jadi imam tah tidinya tah ditung teh lain tidinya tapi ti tungtung masjidna gitu, ti belah hareupna tah ditung tidinya hareupeun paimbaran nepi ka si makmum. Tah jarak ti tungtung masjid nepikeun ka si makmum ulah ngaleuwihan tina 300 siku. Wa in kana jeung lamun bukti sal imamu imam wal makmumu jeung makmum fi ghairil masjidi eta tetep di salian masjid imma fadhain bohnaha di palataran o binain atawa dina adegan pasartu maka ari syaratna alla yazida eta yen ulah ngaleuwihan naon ma jarak bainahuma antara anu tetep ma antara imam jeung makmum ala salasimiati diroin kana 300 siku wa la yakuna jeung yen ulah bukti bainahuma eta tetep antara imam jeung makmum naon hailun hahalang. Lamun salatna di lapang lain di masjid maka disyaratkeun antara imam jeung makmum ulah ngaleuwihan tina 300 siku jeung ulah aya hahalang antara imam jeung makmum. Anu eta hahalang teh sakira-kira si makmum teu bisa leumpang menuju ka imam, jadi kudu lepas gitu antara imam jeung makmum ulah aya hahalang. Sabab lamun aya hahalang sanajan makmum apal kana pundah-pindahna imam maka tetap teu sah ngamakmumna. Seperti umpamana di urang di dieu ya kahalangan ku walungan gitu. Umpamana imamna di dieu di Sirajul Huda, makmumna umpamana deket sakola di dinya gitu tah. Mentas walungan ka sakola. Eta teu sah. Sabab kahalangan ku walungan. Kumaha lamun nyieun heula jembatan, nyieun heula sasak, eta mah lain deui. Maka lamun aya sasak mah aya jembatan anu ngahubungkeun, eta mah sah gitu. Atawa hahalangna teh sapertikeun panto. Pantona panto anu ditutupan, anu dikunci. Eta teu sah ngamakmumna. Tapi lamun pantona terbuka mah teu naon. Geura tingali sarahna jajaran kasalapan ti hanap qauluhu alla yakuna bainahuma hailun mimma tina perkara maro anu geus kaliwat ieu mah kal babi saperti panto al mardudi anu ditutup ibtidaan dina mimitina bihilapihi kalawan beda bab dawaman dina salawasna. Wakal babi jeung saperti panto al magluki anu dikunci mutlakon kalawan mutlak. Wa amal babu jeung anapun ari panto al mabtuhu anu terbuka payasihu maka eta sah naon iktidaul waqifi anutna jalma anu cicing bihidaihi dina palebahan itu bab. Wakada jeung eta tetep saperti itu mabtuh babul mabtuh man ari jalma kholpahu anu tetep man tukangeun man ari jalma kholpahu anu tetep man ditukangeun makmum aw bijanibihi atawa digigireun makmum kama maro la yaduru fi jami'i ma dzukira sasariun walau kasura jeung najan loba naon turukuhu jalma anu ngambah kana itu bab wala nahro jeung teu aya walungan wain ahwaja jeung najan butuh jalma ila sibahatin kana ngojay
wahia jeung ari sibah bikasri sini tetep kalawan kasroh sin. Kahanap tatimatun ari eta hiji panamatan afdalul jamaati ari pang utama-utamana berjamaah al jamaatu eta berjamaah fil jum'ati dina salat Jumat summa fi subhiha tuluy dina subuhna itu Jumat summa fi subhi goiriha tuluy dina subuh lian ieu Jumat fil isai dina summa fil isai tuluy dina salat isya summa fil asri tuluy dina salat asar wa amal jamaatu anapun ari berjamaah fi duhri dina salat duhur wal jamaatu jeung berjamaah fil maghribi dina salat maghrib fahuma maka ari itu jamaah fi duhur jamaah fil maghrib sawaun eta sederajat sarua watan qati'u jeung narima pegat naon al jamaatu berjamaah bi huruji imamihi kalawan kaluar imamna itu makmum min sholati tina sholatna imam bihadasin ku sabab hadas au ghairi atawa lian hadas walil makmumi jeung eta tetep pikeun makmum qatuha ari megatkeun itu berjamaah biniatil mufarraqati kalawan niat mufarraqah lakinahu tetapina itu qatu yukrahu eta dimakruhkeun ieu qatu ila li udrin kajaba karena udur kamarodin seperti gering wa tatwili imamin jeung lilana imam wa tarkihi jeung tinggalna ieu imam sunatan kana sunat maksudatan anu dimaksud kata syahud di awalin seperti tasyahud awal wa ma jeung ari perkara adroka eta anu manggihan hukana masa masbukun makmum masbuk bahwa makaritu ma awalus sholatihi eta mimiti sholatna itu masbuk payuidu maka ngabalikan deui itu masbuk pisanihi dina rakaat kaduana itu masbuk subhal kunuti kana kunut subuh wa pisaniyati maghribi wapi saniyati maghribi tasyahudi jeung kana anu kadua tasyahud maghrib walau adroka jeung lamun manggihan sal masbuku mamum masbuk alimam ka imam pirukuin dina ruku mahsubin anu diitung-itung lil imami pikeun imam wat ma'ana jeung tumaninah masbuk yakinan kalawan yakin qabla ratifai imamihi dina samemeh cengkat imam nama masbuk anaqolihi tina pangsetikna masbuk adroka tah manggihan masbuk arrakaata kana sarakaat wa yukabiru jeung maca takbir masbuk fi hadil halatin aya tingkah takbiratan kalawan takbir li taharumi pikeun takbiratul ihram wa uhra jeung takbir anu sejen li ruku'i pikeun ruku sakitu heula wallahu a'lam.